Bay, dia ngasih gedung. Naon Rik? Naon Rik? Ba, aing bantuannya ngangkatan pot di kau aing di kuliah buru ya, berat. Lu balik sih teh burik, arek ngulian, ku aing dibantuan ieu nepi ka beres. Bener kok aing di kuliah, bay, bener aing buru ya. Ayo mas, ayo uang potong doan gedinya. Uang pindahkeun. Ah, beres ya, bay. Beres Rik. Bay, saya ada gua aing ke pos nampora minta kuliah na. Eunang. Pos, Naon dik? alhamdulillah geus beres tuh. Pos geus beres ya nama. Bener sih geus rapi. Rapi atuh aing mah tinggal liwat tuh. Ayo tuh tingali, burukan. Mana burik teh? Tah, ieu rapi bener. Ieu geus diberesan ka maneh kabeh? Geus. Geus. Bos mah atuh kuliah na ya geus anggeus sih kabeh. Capek aing ya meuli es. Kuliah naon atuh sia? Burik. Ini nemen-nemen teuing, babantu sakitu ge nu kudu di kuliah wae. Pos jeung batur wae. Kan ieu geus diberesan. Aing tinggal minta kuliah na, Bos. Yo burik, ulah sok hitungan gawe jeung dulur mah tibang ge sakieu kudu di kuliahan wae. Aya naon ge maneh ku urang diuruskeunna. Kau bos makan ceramah, cak ayo dia buru lah kuliah buru ya. Sia mah ceramah-ceramah naon? Aing mah bener, ulah sok hitungan jeung dulur mah. Ek sakumaha pagawean sakitu mah tuh. Aya naon maneh ge ditanggung jawab urang. Jajan dahar naon sagala rupa ge. Yo, tibang ge pagawean sakieu maneh teh kudu di kuliahan wae. Geus payahna tibang ge ku situ. Aduh, baca ini aing mah apes bae. Aduh, coba aing jadi kuliah nih. Ah, aing mah tah yang nyawa burik, pokona aing mah rek ngateh kuliah ka sia. Nah, aing kudu kumaha nguliah apa? Aing gitu bukan duit nah. Ah, aing mah tah yang nyawa pokona di kuliah. Di kuliah mah. Kamu bae. Geus nuhun. 2000 apes. Ah, goblok si Bayu aing bisa gitu nah 2000 anjing jajan. Aduh, akan dicokot. Suga aing di kuliah ku si bos teh. Aduh, aing apes teuing ku ayeuna.